Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Urang mangis alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapa urang. Sanajan indung bapa urang baheula teu bener. Anu bapana tukang main kopro, anu bapana tukang judi, tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ta bapak ta ulah salah sia pangeran mah. Mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngameunankeun main kopro ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu boga duit. Nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik teh ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta urang deuk masantrenkeun anak we deuh lingkungan sing ade Masya Allah nu mantep urang deuk nyieun sakolahan mah neangan nu rame tapi kunaon tuh deuk nyieun pondok pasantren mah neangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig ka hijina ge udah da tak deuk ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi je ulah batak ge jelema carang nu nyieun pondok pasantren dia cuma nyieun pondok di itu embung lah punan rame teuing embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh pak ieu mah cenah ieu dukut tangkal kayu bade jauh ka ditu tadi dinya tah emangnya nama resepna jeung kuntilanak coba ge nyen sekolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun endek nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieunun eueuh murid teu sieunun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh we nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame moal aya tapi rek nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo rek nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sabarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren we ditilok ngitung sungsuhunan baru nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh coba cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosobnya nama ngaran pasantren wahayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal aya cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu geus paeh da kirup jeung kiai ka ditu aya kos gitu. Kadang anak bupati mah santren. Tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai. Dek calon bupati kiai di bawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek. Hayu, kiai teh ditah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep. Si ada kiai sia mesti nyungsep. Enggak ngabejaan bae ka sia. Nyungsep sia ka jadi buku lagi. Nu geus ge nyungsep. Cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep. Ih, ulah sagana sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji. Urang teh deuk dipake kokosen. Koset geus bobolokot. Los, tapi ceun habek kos kitu ieu. Kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen. Bebedak lawang sama kos gitu mah. Aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur. Aduh, sia kitu kabeh mah geus. Nu geus cara rungsep. Ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai. Hiburan lebaran.
atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu, alhamdulillah kabantu cenah masyaallah. Kunaon kabantuna? Tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene. Bu samarenda loba jasa cenah. Pentung tuh nggak masyarakat ge kabere tuh. Jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh. Nuhun nuhnya dukungnya bener hari mah didukung bener beres jadi bupati. Coba telepon ka ditu datang ka diangkat teh tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep. Jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah. Santri barali masyarakat gembungan lambung lah cenah kiai kos kitu ye kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungeun tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungeun tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol. Ada lo tolol kabehan. Mungkin cek masyarakat mung aing ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing. Nyatuanna sarua lah embung. Mungkin nurani teh bisa dibobodo. Nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang ke kiai nu bersih. Tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae. Ngomong deui sapeker. Woi budak karaji atuh. Pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungeun dinonaktifkan. Masyaallah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik we jeung Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo sesrisik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syekh Abdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah kieu uci mah loba omong cek teh. Wes, ulah ya urang kieu. Oh, iraha menang untung nak. Cek kira dagang meureun. Ngaji sih kos dagang ya untung blon sama kiai. Pokoknya tungguan non aktif sia. Lain ngadoakeun ieu carita nu geus. Bukti ya Allah. Kapirin teh bodoh jasa. Persis kos hurang. Kurang teh ngeunah namangan taina di hulu. Kita hurang blor dah hurang. Taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan. Tah, ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa. Tapi ketika milih pangeran nangieun nyana. Batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadul li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi. Bahasa ara'aita teh dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat neuleu berarti aya aturanan nang di alfiah wali ro'a ru'yan mali alima geus meta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aitana ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aitana bimakna akhbiru
jadi berarti majaz lantaran ari aro ayata mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabur ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ayata tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu ceuk ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari, di manaan di Muslim, di manaan di tafsir, aro ayat teh bi mana akhbiruni majaz teh kos itu. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah. Aro ayatakum sok akhbiruni kitu. Coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah. In atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa, ketika datang angin beliun, ketika datang banjir, ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia. Coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun. Coba. Begitu ditaliti teh ya. Ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah henteu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu mah kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab blon dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipentak kuku bage atuh moal mentana maka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon aing nyembah ka batu aing nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir ku hari leuwih blon malah mah tuh teh lu baheula teh ku karar itu tah au atatkumus saa atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi ke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir ge orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka paling ge terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet. Disebut galaksi. Tidinya lah aya dua, muter satu ketika ngadu jadi 4 satu ketika ngadu deui jadi 9 satu ketika ngadu deui jadi 12 planet Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah, planet bumi bisa ngegedean, bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika, iya aya anu berantem, gelut. Nah, maka pecahlah, tidinya bakal turun ke bumi.
ragag cegur nah ieu diperkirakeun ragagna teh di Amerika ceknyana ieu mah ceknyana ieu maka kuari keur diopenan ku nyana ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana derajat teh geus dihitung nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu dah bakalna ieu turunna di Amerika kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa keur diopena bohongan aya citra cek jana eta dikacitrakeun we geus anta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu ditu ku jana keur diopena digulak-gilak planet teh keur digulak-gilak eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta supaya ulah terjadi ke Amerika perhitungannya ada yuk bakalna di dinya nyana nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap ieu eta teh serahkeun bae geus ka Allah ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib layaripul gaib ilal gaib nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planet nya modar ya tuh geus bae nu penting urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu batal hese teuing sih masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid ceknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku ingin aku rasanya seperti kamu ndek kumaha coba eta nu matak makin mantep ke jana bang cokot senjatana hah kuari mah sia kuari berangkat perang terus di orang manak jangan perang ya nak ya serahkan saja ke Amerika Freeport serahkan itu yang ada di Garut serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah biar pada kenyang yang di atas biarin gitu yang penting nggak perang aja ruh perang na geus eueuhan komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh murid kakulu ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu jadi beres cekan aya aduh hayang perang nu kos kitu aduh ini udah hansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang masalah diulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba datang ke kuari Irak sengkilang geus rarangsadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah keheulanan ceknya malah berita ka urang mah pan tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah jangan kenapa nggak ada mainan mainan ceknya diome Pak tentara teh eta teh kaya Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika ye tah neuleuh peta politik waktu situ mobil Mercy geus dijual mobil Volvo geus dijual mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dilegleg sia ku aing ayo beye
bere aing utang deui sia ha ka IMF teu ngahutang awas ya ha urang nu dikakecek kos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus ngahadang Amerika di itu perang yang ke Irak nya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesedan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang kena asup ujianna sakali ngabom deui rarang sadan Amerika bisa parindah ka urang bule urang bisa kawin jeung bule capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mentak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing becak Iran dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu daekeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing geus loba dana mantap urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorak sia bareunana teu nyaho mantap lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangan di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu kokonso Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang menceritakan negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ini negara orang lah anu pakai kokose pinter kabalinger lain nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh teh mangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun dan pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek dia teh sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon ke boba da eta bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayyadek mentana kasaha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yadauna syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae ja Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetap nyana ka Allah
numantak masjid teh cirina aya tihangan. Di mana masjid geus eueuh tihangan, nah ieu lain ciri masjid. Tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang. Naon sababna? Engke Qurtubi dicaritakeun, engke di akhir zaman ketika bencana wah satjasa mah bakal neangan masjid. Ciri masjid nu aya tihangan jero. Dahsyat jasa engke. Ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid. Tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh. Nah, ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi, trifungsi, multifungsi. Geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan, tendenan mimbar salat Jumat. Beres Jumatan, hiceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masih eta kene. Ketika dek aya hajatan di dinya di masjid. Dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya. Geus multifungsi di dinya teh. Besi dek transaksi, besi hayang perek di dinya deui. Ieu kuari dibangun model kos gitu, Masya Allah. Masjid mah lain sambarangan, ngomong ge ngomong dunia kan teu meunang di masjid. Tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah. PKS teh geus salah kaprah eta. Masjid teh multifungsi. Gas di dinya Jumat di dinya, salat di dinya, badminton, tenis meja di dinya. Nyaritakeun segala rupa urusan politik di dinya, urusan ekonomi di dinya. Wah, hajatan di dinya, nanggap ben di dinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu, iraha itikafna. Oh, bari nonton band ge itikaf teu naon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya, masjid teh geus dileungit teh. Dak alhamdulillah ka urang mah, tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha tanu dibangun seperti eta. Jakarta kitu keneh. Nah, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu. Sing serikeun ku kiai-kiai. Ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar. Geus, kuari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus PKS sing ade. Geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al Ittihad luhurna masjid, handapna kos kitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae hampir. Nah, ieu paham PKS bukos kararitu teh. Kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang. Ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu. Aya hayang ka neraka mah. Gua ngan ngabejaan doang kurang mah. Ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh. Kula mah ngan ngabejaan doang sing hade. Sing hade sapira tugas kula mah ngabejaan doang. Ulah bacara pepetek inget ka Abah. Kalau inget ka dongeng Abah bisaan da Abah. Pepetek teh kiaina teh. Kiai sing hade besi aya nu kieu cak jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing. Anu pendek cenah teh teger. Mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya. Oh, begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang. Bisaan da Abah dongeng. Masyaallah nu mantek ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh. Pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai. Ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman, kamana pepetek. Mun teu dicabok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae jeung kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae, menyentuh hati pisan jasa. Masya Allah, tukang nasehatan pepetek, pangheulana kajaring nyana. Atuh disenserikeun ku lauk nu sejen, pan cenah mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya. Seri ta lauk ge seri. Serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring. Tah eta kos kitu teh, eta teh sejuta umat. Pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh. Beunang ka jaring. Mantak ambala ya di koronjo pepetek mah. Nu di asin. Aduh Gusti Allah bagus. Oh, jadi kiai pepetek tong. Nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi ta'ala jahan teu didinganan
henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnalatan faukum padoa lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung ya henteu nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah mentana teu ka sasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tada'una ilaih Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan wa tansawna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkan patung-patung nukunya nadi sekutukeun nu tadi nama kunyana dimumuleja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana. Masya Allah gitulah kafir-kafir. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa aghadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Wallahu alam bimuradi Muhammad. Ye, maneh kudu tentrem anjeun, kudu tenang anjeun, kudu sakinah. Ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun. Ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh da deui berbagai ka nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa henteu dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman henteu dibohongkeun heula sarua. Kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Lut dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi henteu dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Ya heueuh orengan tuh. Mantap urang ge dakwah. Kalembur. Aju nu ngadarangekeun balik, ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek nu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urangna roh. Roh lamun cau sungut. Cau mun cau sungut tah pas kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye, nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya nyana bener. Tah tukang main ge embungeun nuturkeun kieu. Ulah ka anakna ulah ka dinya. Oh ditu bae ka kieu bener. Emang abah bener ulah nyaritakeun abah bener. Abah ge teu bener atuh nyaho kadu bener mah. Ngan abahna can bener. Jadi nyaho abah ge kadu bener mah. Ulah kasih eta teu bener tah lagi gol karta mah. Nyahoeun tan nu mabok, nu main, nu judi nyahoeun. Ulah ka dinya teu bener. Kiaina. Padahal nya lagi bangsana. Lamun ditaliti bapak ka ulah ka dinya teu bener. Emang abah nyaho teu bener na? Sarua jeung aing. Pan sarua jeung aing antri di bupati. Aing kesangan nya kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang Muhammad cek Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa
ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku Rasul, teu nurut ka Rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan, cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing tambah deh cuaca panas, cai eueuh jang mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana teh teu narurut. Lamun geus kos kitu, ku ari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanna leutik teu kauji ku nya. Jualan ku nya. Jang dahar jeung jang nginum. Dijualan jang dahar jeung jang nginum. Cai eueuh, pare, gandrum terjadi. Kemudian harga di pasar melonjak luar biasa. Dijualan nu aya geus beak, dahsyat jasa. Ta eta teh teguran ti aing, ditambah deui wadra. Mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit. Anak gering kudu aya sekian juta. Eta ditegor ku aing cek Gusti Allah. Pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah. Kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene. Anak bisa kene marende. Incu bisa kene. Iya pamajikan. Puyeng kene. Puyeng ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabaladegaan gitu. Puyeng. Eta siksa ti aing cek Gusti Allah. Gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa, susah fakir. Nah, ku ari bageus susah luar biasa. Cariaban baheula kakarak diberet 7 bulan, 8 bulan, pase cai diulah. Ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa, geus luar biasa. Nu mun diberet 7 bulan, wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugahan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu. Ah, ieu mah kejadian alam bae cenah kiai. Disoekeun bisa kesungut sia ku aing. Kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah. Ieu fa aghadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un, supaya DP ka Gusti Allah. Yatadallaluna, supaya DP ka Gusti Allah. Di urang we boro-boro kafir ya, ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir, boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana. Cek majikan kurang ngalamun bae, lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk. Nganaon geus dijual. Batur membeli mobil, beli motor, urang mau sepeda, kempes ke tegablag. Dipan ieu mun maruriang kumaha, ieu mah balalocot. Cek majikan atun deuk kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki. Ajo deuk kumaha. Keur bukar pikir. Cek majikanna atuh ngaji bae, sugan bae ku Allah. Nanggeus ngaji bae aing ti baheula. Geus bisa dideukeutan geus. Geus bisa dideukeutan geus lain deui ngomong lagi. Ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara ti baheula. Aju dua, majejes bae. Enggeus, kalau ngomong sia lah. Kali tah aya kana teh duit. Oh, minjam ka tetangga. Deuk ka mana tuh Kak? Gunung Kawi aing. Kakarak dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi. Cek pemajikan ulah paneta mah engke bisa-bisa korban nyawa. Alah, nyawa. Daripada malarat mendingan hese sakarat. Kadaya ku sia. Bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu. Kaja teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat. Kak, sing inget. Aing ge inget. Kalau ngomong sia. Geus doakeun kakak. Doakeun keneh bae. Doakeun kene beban ka Allah pan aya doakeun mah. Doakeun kakak. Sing mulus rahayu.
Ikir carita ngadoa tah. Nu tolol ge nu tolol wayang ngadoa mah ka Allah. Ai eta nu judi teh nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai. Waalaikumsalam. Minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun. Deuk naon tuh supaya nomor tembus. Aja kiai na daek deh tolol. Ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua jangan kiai saparo kula saparo. Berarti jangan ngabangun pondok. Deuh. Ngabangun pondok nang judi oplo KWH. Tapi kiai na ngadoa aja kiai hikmat pan. Kiai hikmat tak asal duit bae. Ya tetap dek judi ge minta doana mah ka kiai. Dek ka Gunung Kawi ge ka pajikan doakeun ka kasih mulus rahayu. Ya, supaya ku pangeran dibere tada tala lentrem bae urang geus boga maka. Tadi itu pan Gunung Kawi. Nanti Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar antara iya dan tidak antara iya dan tidak antara iya lah daripada hararase heuh pertama nu korban anak nu bungsunya agas orok keneh tah pajet encit lauk emas saraset apa geus kajadian gas lah pokona beres ngebedul. Eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat. Dibere miskin teh loba nu teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nusok ngaji mah pan nusok ngaji ngomongna moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor, dibere panas. Lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah, mudah-mudahan dibere. Can diberekeun bae meureun Allah na can mere ka urang. Lah terus anajan keur subur ge wae mah paeh bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah. Ngeunaheun tentem bae, ngeunaheun. Moal aya ngarasulah aja kabeh nang Allah. Berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, atuh bumi nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh kuari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya. Kitu beres. Nah, wali teh lamun deuk ngadoa teh penting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan bisi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres. Di dieu kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nah iyalah Muhammad kaula ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kaula disiksa dicoba dibere paila, dibere syiddatil fakri ba'sa wa dharra gering maksudnya la'allahum yatadarra'un supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cakeula teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yuk baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal wakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak nya teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak nya teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek nya teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mandak deuk istisqa teh rapihan ieu mah ieu tenanan milu ieu mah ulah ieu mah ilu geus nu perlu ban aki-aki ni orok istisqa nu bang sosok make dasi mah ulah geus tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus
datang ke lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calanga kurang aja tinggal paena doang ya aki itu bisa ditanya aki-aki tak eta teh pan di jero hatena maka doa ka Allah cak Gusti Allah tah aing ieu bae bandingkan ke doa aki-aki ieu tuh anu doa na kiai mah teu diijabah doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki geus ngap-ngapan panjana tak aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa bawa budak mantap kebo embe lantar cai pan rame atuh bebek segala tuh di bawah pan ka ditu tah eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti kurang mah teu kadenge eta embe teh lain sambembena Allahumma kadenge aku urang mah meureunna non embe doang padahal Allah pujanan abdi cak sapi mo eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah kadenge ke urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh aduh teu nyaho paila teu nyaon anakan mah terus bae di Ethiopia bae di Ethiopia teu dahar-dahar anakan loba jasa tapi teu nyaho pokona mah kos kitu mah geus tidak tahu diri lah pokona mah geus situasi kumaha bae ge masyaallah nih disiksa ku Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah seringan zikir seringan istighfar seringan salat isin urang deuk istiqomah ku urang bae geus sorangan we ka Allah Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna ketika urang deuk itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyaon pan eta Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyaho aing ge nak emang ku aing ge dieueukeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat ya Allah falaula iz ja'ahum basuna wallahu a'lam